Mangsa alam harita teh wanci sareureuk kolot. Mun ayeuna mah pukul 10 peuting. Di buruan imah Mang Hendi aya 2 orang jalma anu keur tarung. Nyatana si Libra jeung Wisnu. Libra harita teh ngagunakeun ajian pasar iblis. Centreng, pusat aya cahaya harita nyorowuk. Kacira cepetna, eta cahaya teh harita luak leok teu puguh arahna, bisa wae kana sirah kana dada, kana suku jeung sajabana teu bisa ditebak. Belesat, wus, keduk, belesat, wus. Aneh memang, aneh kacida, sabab eta cahaya anu nyerewuk ka Wisnu teh harita mental balik deui ka anu bogana. Puguh we harita Libra kacida ruasna. Centreng kacape dipetik deui pusat cahaya harita nyerewuk. Antuk nama cahaya anu nyerewuk balik deui teh harita ka Libra jeung cahaya anu dikirimkeun ku Libra harita bantrok di tengah. Budak juruger harita diadu. Paladug harita teh haseup ngebul ka luhur. Keur kitu Curilat tua bayangan asup ka imahna Mang Hendi, terus asup ka kamar Kinar. Gep harita teh jirim awewe nyekelan kana eta pedang. Geter leungeun eta jirim teh harita teh anu nyabak kana pedang teh ngageuleter harita. Kakuatan eta pedang teh memang luar biasa, kakara dicabak oge harita ngageuleter kana leungeun eta awewe. Kang Madi, bantuan atuh Kang. Ieu teh munikeun gageuleter kieu Kang, bantosan tuh Kang. Tetela eta 2 jirim teh nu kahiji mah Dewi Sinta jeung anu lalakina nyatana Parmadi. Parmadi harita nyekelan kana leungeun Dewi Sinta bari jeung nyalurkeun tanaga lapisna. Geus kitu mah eta pedang teh terus dicopot disoren ku Parmadi. Julung Curilat kalayang harita. Duarena harita loncat ka luhureun susunan imah. Geus kitu malumpat ngacurilat ini tinggalkeun eta patempatan. Libra oge nyahoeun yen Parmadi jeung Dewi Sinta teh geus hasil mawa hiji pedang anu dibawa ku hiji awewe nyatana ku Kinar teh. Anjeun memang hebat. Ieu mangan syukur pemanasan. Engke pasti urang bakal papanggih deui. Iya, Curilat harita teh si Libra ninggalkeun eta patempatan. Wisnu harita teh narikeun napas panjang, geus leupas tina masalah anu gede. Untung eta pedang anu dibawa ku manehanana mah teu bisa karebut ku si Libra. Sedengkeun pedang anu dibawa ku Kinar mah harita Wisnu can apaleun aya nu nyokot, teu apaleun naon-naon. Nyanggeus kitu mah harita Wisnu teh asup we ka imah Mang Hendi, terus harita ngagoler tengah imah. Reup harita teh meuremkeun 2 perona, keur we harita teh sare tibra nakranan. Urang kocapkeun Parmadi jeung Dewi Sinta, duarena harita teh lompatan dina belag-beagna peuting. Teu ieu hese sabab geus kalatih panen jona. Labas we harita seperti dina waktu beurang bae. 2 jirim harita teh jojodolatan geus 2 jirim harita teh jojodolatan. Sanggeus anggang ti pilamburan, duarena harita ngeureunkeun lengkahna terus nangtung dina tempat anu lega. Tatangkalan di palabah dinya mah henteu rajeg. Pok harita teh si Parmadi cumarita. Bagja nya deui urang bisa ngerampas ieu pedang. Tang teu urang bakal jadi jawara pilih tanding. Sukuma kena hati akang na oge. Mohon Kang, abi oge ngiring binga. Kumaha tukang ayeuna? Itu pedang teh bari dipesat wae tanapi bari engke dipesatna. Ieu pedang memang kudu diuji heula kamampuanana. Urang pesat we ayeuna kene. Parmadi harita teh nyekelan eta perah pedang, terus harita dicabut. Tapi edas eta pedang teh bageus seperti nyepot dina sarangkana.
Parmadi harita musirkeun tenaga lapisna kana leungeun katuhna. Hup, kesang dina tarangna Parmadi terenung tanda geus nguras kana tenaga lapisna. Parmadi paparoket sangkan eta pedang teh bisa hasil cabut tina serangkana. Dewi Sinta harita teh nyalurkeun tenaga lapisna ka Parmadi. Antuk nama eta pedang teh kacabut seeutik. Set ana berasa tina pedang anu kacabut seeutik teh ngaluarkeun kakuatan anu rohaka. Parmadi jeung Dewi Sinta harita mental ngalayang aya kana 5 meterna. Cengkang kalayang. Kedebut harita. Parmadi jeung Dewi Sinta ngakedebut kana taneuh. Ari pedang masih keneh tetep nangtung padahal mah henteu nancerep kana taneuh. Nangtung sorangan ngalayang. Eta pedang ngaluarkeun cahaya beureum sumilat nyaangan eta patempatan padahal can kabeh kabuka. Sok komo lamun misalkeun eta pedang teh geus kacabut kabeh, wah manating cahayana bakal sumilat pisan. Parmadi jeung Dewi Sinta harita ngunial hudang molohok mate simeuteun. Keur kitu cenah celik libra geus tepi ka eta tempat. Libra geus semu molohok harita teh panonna molotot. Aneh ningali pedang mibana kakuatan anu rohaka. Kumaha tukang ayeuna Kang? Kumaha? Urang tetep tenang deui. Ayeuna urang hijikeun kakuatan urang. Sok siapkeun tenaga lapis. Dewi Sinta jeung Libra harita nyalurkeun tenaga lapis kana awakna Parmadi. Geus kitu mah Parmadi nyekelan kana perah pedang. Panasaran cikeuna mah mun can bisa mesat sakabeh eta pedang. Parmadi narik pedang harita teh. Sret sret sret. Pedang harita teh nungtutan bisa dicabut. Antuk nama eta pedang bisa dicabut kalayan sampurna. Berasa cahaya pedang sumirat di eta patempatan. Cahayana sumirat ka langit. Di eta tempat mabrak caang harita. Ngan angin ngadadak harita teh ngegelebuk. Tatangkalan cing plandong katabaku angin tina eta pedang. Hebat ya pedang kekuatannya memang luar biasa. Kula bakal jadi juara pelet tanding. Wah aya jago jeung jawara anu sanggup nandingan kula. Hup kalayang. Parmadi harita runcat barjeng nibaskeun pedang kana batu anu badag kabeneran aya teu jauh tidinya. Hiuk ceplas. Batu anu gede teh harita dikadek bangun anu hipu kacida. Kakuatan eta pedang sungguh-sungguh luar biasa. Keur kitu wush. Eta pedang teu bisa dikendalikeun ku Parmadi. Eta pedang teh mawa karep sorangan. Parmadi teu bisa ngendalikeun pedang merah. Tenaga lapis Parmadi oge beuki leuseuh sabab pedang merah teh nyedot kana tenaga lapisna. Bantuan Nyi Dewi, Libra bantuan. Ieu pedang merah teh hese dikendalikeun ya. Sok bantuan. Kaceleng Dewi Sinta harita ngadeukeutan Parmadi terus nyekelan perah eta pedang. Eta pedang teh nyedot kana tenaga lapisna Dewi Sinta jeung Parmadi. Ningali kayaan eta ningali kejadian kitu Libra ngartieun eta pedang teh nyedot kana tenaga lapisna sing saha wae anu nyekelan perah eta pedang. Libra gancang nyokot sarangka eta pedang. Kajeleng luncat ngadeukeutan Parmadi. Asupkeun eta pedang kana sarangkana sok buru. Sok tah ka belah dieu sok. Libra harita nyekelan sarangka eta pedang diarahkeun ka deukeuten Parmadi. Parmadi jeung Dewi Sinta harita ngarahkeun atawa menerkeun. Parmadi harita teh ngerahkeun sakabeh tenaga lapisna. Akhirna masuk eta pedang teh asup kana sarangkana. Siap di eta patempatan jadi sepi cempring. Angin anu tadina ngaguruh jadi leungit. Cahaya oge jadi leungit, poek seperti anu tadi. Kubrag Parmadi jeung Dewi Sinta harita rubuh leuleus sabab tenaga lapisna disedot ku pedang merah. Napas harita teh ngahegak. Leuleus turun napas harita teh ngahegak.
Dua dana harita teh ngagoler we tina tane. Sedangkan pedang merah diceklan ku si Libah eta. Terus diilikan tetela aya lambang atau logo naga di dekeun liang sarangka eta pedang. Mun kitu mah ieu pedang teh ngaranna pedang naga merah. Hampura Parmadi Nyi Dewi, ieu pedang kula dibawa. Iya, syirat les Libra ninggalkeun eta tetempatan. Parmadi jeung Dewi Sinta harita teh ngaharok teu nyangka Libra bakal hianat ka maranehanana. Dewi Sinta jeung Parmadi silih cekelan leungeun sabab leuleus tenagana disedot ku pedang naga merah. Dek hudang teh hese, dek kitu dek ieu oge hese, duadana bati ngarepkeun aya jalma anu nulungan ka maranehanana. Keur kitu aya bayangan harita teh lompatan, curilat-curilat. Harita teh curilat dina balik tetangkalan. Tukung sidala curilat celik pancu di hareupeun Parmadi jeung Dewi Sinta. Dedeg pangadegna cangkung, keker jeung sembada awakna. Dina tonggongna ngadaplok dua pedang andalanana. Eta jalma teh moncorong ka Parmadi jeung Dewi Sinta, bari jeung harita teh pok cumarita. Sa andi kaduaan, kerenaon kigituan? Tulungan kula lur. Kula butuh bantuan, kula lulus. Sok bantuan kula lur. Cingnya atuh Kak, kula duaan. Kula teh keur menang tunggara. Cuk. Beri tenaga ka kula ya. Kula hese udang-udang acan ya. Parmadi miharap ditulungan ku eta jalma. Ku kula ditulungan ngan aya syaratna. Kadiekeun eta pedang merah anu dicokot ku anjeun. Nyapu ku awa di kolam lur. Aya anu ngarebut. Mun aya natang tu kula. Mun aya natang tu eta pedang teh keur diceklan ku kula. Yang di kula oge mah rubuh seperti ayeuna tuh. Iya, curilat les eta cirim teh lompat tinggalkeun eta tempat. Parmadi batu colohok we sugan tia mah dek nulungan maranehanana duaan. Pek teh ngan saukur nanyakeun pedang naga merah. Ku kitu oge bisa kaharti yen pedang merah jadi rebutan para jago jeung jawara. Sora cicir cari cangkas bangkong jeung sora anjing anu pebaung harita teh kadenge mapaesan alam peuting harita. Lila kulila mah tanaga Parmadi jeung Dewi Sinta pulih deui sok sanajan can pulih sapinuhna. Kuat keur leumpang balik ka paguron tangkorak iblis. Leumpang nage sasampoyongan sakapeung mah sok eureun heula terus leumpang deui. Sajeroning leumpang ruwarawel kana pepucukan jeung bubuahan terus we di dahar sangkan tanaga anu leungit teh baralik deui ku sorangan jadi jag-jag. Urang kocapkeun di paguron tangkorak iblis. Bahleuweun harita teh diuk dina kursi singgasana anu empuk. Ayeuna mah bahleuweun geus jadi raja jawara ti golongan hitam. Sagala aya ngaleuyah di tengah imah. Bahleuweun oge geus beres nyiptakeun jurus jeung ajian anu hebat. Kulantaran tilu murid kapercayaan anu can baralik harita. Sedengkeun alam harita teh geus dek asup kana wance jenari. Bahleuweun harita teh guligah gulisah gundah gulana. Sabab teu biasana kitu. Biasana nama anu tiluan teh sok tepat waktu. Badelikna teh kadang sok jam 10 peuting atau tengah peuting we. Kari-kari ayeuna mah dina waktu janari ge can baralik. Bahleuweun teh melangeun harita. Bahleuweun harita teh manggil ka para prajuritna harita. Ayeuna mah bahleuweun geus bogaeun murid kelas bawah. Panghandap-handapna muridna. Majid, kadieu euy. Kadieu sia, kadieu. Si Majid harita teh buru-buru nyamperkeun ka bahleuweun. Ayeuna si Laing jeung babaturan si Laing susul si Parmadi
Dewi Sinta jeung si Libra. Kajang, sok buru susul. Si Majid henteu kalekeh barabat lompat terus ngajakan babaturanana. Bola lecet harita teh lompatan. Teu sedikna paheula-heula. Dekung sila si Majid teh harita balik deui. Pelenyeng harita teh ngadeukeutan ka Bahlewun. Ulah siagalah balik deui goblok. Banjang sia teh ini kitu teh angan si Parmadi. Dan begersa. Den Parmadi sareng Nyi Dewi di parantos yumping. Di mana ayeuna? Di palidi itu kene begersa. Ngadenge kekecapan kitu mah Bahlewun teh regreg sabab Parmadi jeung Dewi Sinta geus balik deui. Tarojol harita teh Parmadi jeung Dewi Sinta kahareupeun Bahlewun. Paroman alum ciga anu sedih. Bah, aduh gawat pisan bah. Alah, Gawat kunaon sia? Sok ceritakeun ka dewek. kula masih lulus bah. Alah, kula lapar bayang dahar. Alah. Parmadi jeung Dewi Sinta terus dariuk calebek kana dahareun anu aya dina meja. Dewi Sinta oge harita nurutan da puguh lapar kacida. Bahlewun nempel kitu mah henteu wakaloba tumanya sabab muridna lapareun. Sanggeus rada lila Bahlewun harita teh tumanya deui. Wadi, Sinta, naon sia teh? Bisa kitu, bisa leuleus kitu. Sok bejakeun ka dewek. Ayo buru, bejakeun. Barabat harita teh Parmadi nyaritakeun sakabeh kajadian teu mimiti nyokot pedang naga merah tug nepi ka harita. Bahlewun harita teh mundelik huntuna harita teh. Bahlewun harita teh mundelik huntuna parket cing terek sabab ambeka si Libra anu geus mawa pedang naga merah. Goblok gaji da si Libra geus kumaha dihianat ka dewek. Awas ya diporaran udah. Bahlewun harita ngepelkeun leungeun ka tuhuna. Badan Bahlewun harita ngageter sabab ambek anu kacida ka si Libra. Tenang bah, masalah si Libra mah pasrahkeun we ka kuladuan. Dewek oge ngarti Wadi. Jeung berjaya ka iling duaan. Jung anjeun duaan geura istirahat we lah pasti we. Anjeun duaan teh capek. Jung, geura sarari ka itu. Jung Parmadi jeung Dewi Sinta harita teh narangtung terus lempang muru ka kamarna. Keur kitu syurilat kalayang. Aya cirim ngalayang bangun hampang. Bahlewun surti eta jalma anu datang teh mibanda ilmu ringan tubuh anu tingkat tinggi. Crig eta bayangan teh pancon nangtung kiburuan imah. Bahlewun jeung Parmadi katu Dewi Sinta harita mencorong ka eta jalma anu datang. Wah, Liwon keluar sia. Aing si Jumad hayang ngejajal kesaktian ilmu anjeun. Buru keluar. Tetela anu datang teh si Jumad. Para prajurit atawa murid-muridna Bahlewun lah beureun kitu nya. Murid-muridna Bahlewun harita teh ningker si Jumad aya kana 20 urangna. Terus Bahlewun harita turun ti imah dituturkeun ku Parmadi jeung Dewi Sinta. Hebat anjeun ku bawa didatang ka dieu. Boga ilmu naon? Hayang tarung jeung kula. Murid-murid anjeun Liwon ieu teh, hah? Murid anu kieu mah we cek pikeun dewek mah. Kusakali serangan oge, kabeanana langsung sing golepak ku dewek mah. Tong sombong sia teh. Ayo, murid-murid, serang! Bahlewun harita ngakurowok ka anak buahna. Kalayang, siut! Bodog sing salabar ngarah kana anggota badan si Jumad. Si Jumad harita teh
ngagebegkeun awakna. Gibeg wer wus kalayang sakabeh murid-muridna Bahliwun anu jumlahna teh 20 harita ngalayang mental tina akibat tina kakuatan si Jumad harita. Kalayang kedebut harita selit tindih cing barbaturna. Aya anu mental kana batu, mental kana tatangkalan, cing mental kana sejenna. Ngan lobana mah harita teh silih tindihan jing barbaturna. Ningali kayan kitu cing Bahliwun harita luncat. Parmana jeung Dewi Sinta ge luncat ka hareupeun si Jumad. Babari pisan gelinganan eta murid-muridnya. Murid tingkat rendahan diingu atuh da. Untung teu mudar oge da ngaja kukulan teu dipodaran karunya jetilah. Kudu dikanyahokeun mah kula teh ngaja datang ka dieu Bahliwun. Nangtang tarung ka anjeun. Mun dewek anu menang, ieu paguron jadi milik dewe. Mun dewek anu eleh, tangtung dewek bakal satia ka anjeun Liwun. Kumaha anjeun teh Liwun satuju? Satuju. Perjanjian gitu satuju lah jeung dewek mah. Suruh urang mimitian. Bahliwun harita teh maju 2 langkah. Tapi harita teh waktosna parantos seep. Insyaallah dinten enjing urang teraskeun deui kumaha tah tarungna Bahliwun jeung saha nu teh hilap deui sim kuring itu kan si Jumad. Kumaha tah tarungna si Jumad jarang Bahliwun? Nah bakal unggul Bahliwun atau napi si Jumad tah. Insyaallah dinten enjing urang teraskeun deui nya. Bakal terang saha nu unggul. Sumangga ka sadayana urang kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.